Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalina wa auliya'i was syuhada'i was sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususon laru syabul qadir al-jilani wa ususon laru syedin Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususon laru musadiqul kitab Riyadul Badi'ah Senawi al-Bantani al-Jawi wa nafa'ana bi ulumihim amin. Usulim wa furin wa silsilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengeun kana pangaosan kitab Riyadul Badi'ah halaman 37 anu aya kitab Sapinahna. Ieu dina kitab Sapinah halaman 37 ya kitab Sapinah ya kitab Riyadul Badi'ah. Anu katinggalan hancana ti halaman 1 2 3 4 5 saterusna dikeun ka halaman anu ayeuna aya di playlist. Mangga buka kitab kuning geser ke playlist aya kitab Riyadul Badi'ah, kitab Sapinah ti Jandarori Patul Ijar antos taramat teh mukudul jen tatos taramatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun atasi'u masjidina mertelakeun kana rukun salat. Atasi'u ari rukun salat anu kasalapana al-julusu eta diuk al-akhiru anu akhir. Diuk anu akhir teh eta asup kana rukun salat anu kasalapana alladzi anu diuk yusalimu anu maca salam ya si jalma ki bau dina sabadana diuk akhir goliban dina galib-galibana. Al-asyiru ari rukun salat anu ka-10na sanggeusna diuk akhir teh keur diuk akhir teh al-asyiru rukun salat 10 teh qiraatu tasyahud eta maca tahiyat maca tasyahud fi hadzal julusi dina ieu diuk wa jeung ari ieu tasyahud teh at-tahiyyatu eta lapad at-tahiyyatu ila wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dugikeun ka lapad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah dina diuk anu akhir teh rukun salat anu ka-10 teh terus maca tasyahud. Maca tasyahudna ti mana ti at-tahiyyat dikeun ka Muhammad Rasulullah eta nu wajibna mah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah, sakitu maca tahiyat anu wajib anu kudu nama. Anu kudu dibaca nama kadituna ditambahan mangga kitu nek duikeun kadinya wae mangga kitu. Terus maca salam beun ka dieu teh terus maca sholawat geus terus duikeun kadinya teh wal hadi asyara jeung ari anu ka-12 na salat maca sholawat terus maca sholawat ala nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadza julusi dina ieu duduk aidon kalawanya kitu deui bada qiraati tasyahud dina sabadana maca tasyahud da dina sabadana maca tasyahud dugi 6 teh maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus seterusna dikeun ka beres anu sok dibaca kurang maca sholawat eta. Wa qaluha jeung ari pangseting-setingna maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad eta lapad Allahumma sholli ala Muhammad tuh. Terus beres ieu teh tahiyat teh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Tah eta sakitu pangseting-setingna maca sholawat tuluy maca salam teu naon tah. Namun buru-buru misalkeun urang teh nu wajibna hungkul. Wa akmaluha jeung ari kasampurnaanana maca sholawat teh madkurun eta ditutur fil mutawalati dina pirang-pirang kitab anu panjang babaranana nyata sok dibacakeun salat anu tadi anu pertama kudu baca teh salat Ibrahim.
Tah pang sedik-sedikna maca sholawat teh ieu Allahumma sholli ala Muhammad. Geus maca tasyahud teh dina diuk anu akhir. Jadi rukun anu ka-8 duduk anu akhir, rukun anu ka-10 na maca tasyahud, rukun anu ka-11 na maca sholawat dina tasyahud sanggeus tasyahud. Anu ka-12 na wasani asyara jeung aya rukun salat anu ka-12 na atas 5 tu eta maca salam. Al-ula anu awal. Wa wajibu jeung wajib bihadina ieu salam naon assalamualaikum. Wa wajibu jeung wajib bihadina ieu salam assalamualaikum. Wa wajibu jeung wajib biha tetep dina ieu salam assalamualaikum ari lapad assalamualaikum. Jadi khobar muqaddam bi jadi mubtada muakhar. Jadi wajib dina maca salam teh nyata ucapkeun lapad assalamualaikum. Geus beres tasyahud, geus beres maca sholawat terus ucapkeun lapad assalamualaikum anu mimiti atas simatul ula maca salam anu awal. Wa sunatu jeung ari sunatna aya zida eta yen nambahan ieu si jalma. Tong assalamualaikum hungkul maksudna nambahan teh wa rahmatullahi kana lapad wa rahmatullahi dari tambahan jadi assalamualaikum warahmatullah. Kitu sunatna ditambahan wa rahmatullah. Assalamu ari kasalamatan alaikum eta pikeun aranjeun kabeh warahmatu jeung ari rahmat warahmatullahi jeung ari kahormatan Allah tetap ka Gusti Allah. Wa yusallima jeung yen kudu salam ieu si jalma kana ieu taslim alal yamini netepan ka belah katuhu. Tah jadi ngucapkeun salam teh bari posisi urang teh ka belah katuhu menghadapna teh. Wa yusallima jeung maca salam ieu si jalma ba'da dina sabadana ieu taslim anu awal. Taslima saniyati kana maca salam anu kadua jadi salam nu kahiji ka belah katuhu alal simali eta tepan ka belah kenca. Berarti salam anu kadua ka belah kenca tuh. Badaha dina sabadana salam anu awal teh taslimatu sani ala simali maca salam anu kaduana ka belah kenca. Wa ya tafita jeung kudu ngaliuk ieu si jalma ma'akul taslimatin sarta napikeun saban-saban salaman ila jihatidan netepan kana arah-arahna ieu taslim. Jadi kudu ngaliuk ka belah katuhu salam anu awal ngaliuk salam anu awal assalamualaikum warahmatullah geus beres di ngaliuk di ka belah kenca assalamualaikum warahmatullah eta ngaliuk ka belah kenca jeung katuhu pikeun saban-saban salam ila jihatidan netepan kana arah-arahna ieu salam. Wasalisu asaro jeung ari rukun salat anu ka-13 na atartibu eta tartib tartibul arkane eta nartibkeunana pirang-pirang rukun ala hadza wajhina tepan kana ieu wajah al madhkuran geus ditutur ieu wajah jadi maksudna kumaha ieu nartibkeun kana pirang-pirang rukun teh. Jadi tartib teh ngaheulakeun rukun anu awal mandeurikeun rukun anu akhir gitu. Rukun anu awal teh naon atuh urang tingali deui ieu maksudna tartib teh ulah acak-acakan. Pasun arkanus sholati rukun anu awal teh nyaeta al awalu niat anu kahijina niat anu kaduana nangtung wasani qiyam. Kahiji niat geus niat teh tuluy nangtung. Terus anu katiluna naon? Anu katiluna tuluy takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Geus takbiratul ihram naon deui? Khamisu manu kalimana tuh. Anu kalimana mah ruku berarti anu ka opat nama maca Fatihah. Ka opatna maca Fatihah. Anu kalimana ruku. Anu kagenepna i'tidal. Naon i'tidal teh? Nangtung di antara nangtung dina sanggeus ruku teh i'tidal. Anu katujuhna sujud, anu kadalapanna diuk di antara dua sujud, julus. Anu kasalapanna tadi diuk akhir, anu kasapuluhna tadi maca tasyahud, anu kasabelasna tadi teh maca sholawat, anu ka-12na maca salam, anu katerakhir anu ka-13na nyaeta tartibul arkani nartibkeun eta rukun salat dina radu badiah aya 13 sadayana teh jadi kedah rukun kedah tartib intina mah teu beunang acak-acakan kos kitu tartib teh ti hiji duikeun ka 13 teh nyusun
Sagitulah mudah-mudahan emang manfaatna pasun wasunanu paro ini sakitu wallahu a'lam bishawab.